di mana kuburan di tanah leuweung di keramik jeung di boehan zaman kuari mah geugeur we disebut wali sanajan teu nyaho-nyaho acan di kubur nasa. Aya di lembur pula hiji jelema bodoh gawe manehna gawe kapaeh saurang di pulau dikuburkeun ku masyarakat eta di pulau sanggeus dikuburkeun di pulau eta di luhur kuburanna dina heuweun kuburanna aya cai nyangkrung di deugeut ku masyarakat cai nyangkrung di handapeun tatangkalan eta dina akar cenah dina akar eta loba laut aku eta ku masyarakat disebut wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sairil umami bi tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi asraril Qur'an amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil a'la a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sasarengan muji tasyakur ka Allah anu Maha Ghafur kalayan sasarengan ngaoskeun hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Urang haturkeun sholawat ka Kanjeng Rasul bi kalimatis sholati ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin wal mu'azzamin wal muhtaramin, para kesepuhan, para masyayikh, para asatidz anu kusim abdi dihormati oge dimuliakeun, para dulur sadaya anu alhamdulillah dina saah ayeuna urang masih keneh dipasihan kakiatan ku Allah kangge ngajalankeun hiji ibadah ka Allah anu diparentahkeun ku syariat, diparentahkeun ku Rasulullah, diparentahkeun ku Allah, nyaeta ngeprih ilmu sakumaha kewajiban urang sadaya selaku umat muslim. Kewajiban urang sadaya, para dulur sadaya, tiba heula ti lahir sampai kaengking urang maot dipanggil ku Allah. Kewajiban orang sadaya terus belajar mahaman hukum-hukum Allah, karena hiji jalmi anu apal tina hukum Allah eta jadi wakil Allah kangge nyampekeun hukum-hukumna. Anu kaprah ku urang disebut wali, anu kaprah ku urang disebut waliullah. Jalmi anu tukang tugasna nyampekeun hukum Allah. Ari wali eta naon sih? Cek Imam Al-Ghazali, salah sahiji ciri wali nyaeta alim. Sehingga anjeunna nyarioskeun wa illam yakunil alimu wal wali, lamun lain eta jalema anu boga ilmu Allah, lamun lain eta jalema alim anu nyaho kana ilmu agama, eta lain disebut wali. Falastu adri manil wali, cek Imam Al-Ghazali, maka abdi teu nyaho nu mana anu wali.
Jadi wali eta hiji jalema anu ngarti kana hukum Allah. Berarti wali anu bodoh. Jalema ngaku wali dideuleuh ku urang bodoh, maka wali murid atau wali santri. Karena wali mah kudu pinter kana hukum Allah. Teu sah jadi walina lamun kana hukum Allah terkenal eta jelema. Maka seueur jalmi anu nyarios teh isok urang zarah, isok urang ziarah kubur ka para wali di kulon cenah wali. Saha walina anu kumaha kahirupana teh nyaho pokona mah wali bejo kuburan lagi di keramik. Di mana kuburan di tanah leuweung di keramik jeung di boehan zaman kuari mah geugeur we disebut wali. Sanajan teu nyaho-nyaho acan di kuburna saha. Para dulur sadaya aya di lembur pula hiji jalema bodoh gawe manehna bagawe ka pulo. Kalau disebutkan pulau na pulau mana aya wallah ya bener aja tatangnya kolot duaan adik kakak lempang ka hiji pulau kolot teh saura di pulau dikuburkan ku masyarakat eta di pulau sanggeus dikuburkan di pulau eta di luhur kuburan dina hulueun kuburanna aya cai nyangkrung dideuleuh ku masyarakat cai nyangkrung di handapeun tatangkalan eta dina akar cenah dina akar eta loba lauk aku eta ku masyarakat disebut wali loba ngantri jelema anu jararah kana manehna barang balik adina ka lembur pula ka Jiput ka Pandeglang nyaritakeun bahwa kakak aing mah rok di ditu jadi wali kumaha tadina kitu mang ari eta maka mamang eta jadi wali dikuburkeun ku jelema di luhur kuburanna aya lauk nyangkrung dina handapeun tatangkalan maka eta ku sakampung diburu dijarahan bae disebutna ge wali. Nah padahal ceuk Imam Al-Ghazali wali eta syaratna kudu pinter. Ari mah eta teh bisa salat-salat cenah. Maka urang udah tertipu mana anu wali, mana anu lain. Lamun aya jelema ngaku-ngaku bahwa manehna wali atawa urang ditunjukkeun ku jelema itu wali sedangkeun jelemana eta bodoh, maka eta lain wali ceuk Imam Al-Ghazali. Karena wali eta illam yakunil alim wal wali, lamun lain jalma alim jalma anu boga ilmu agama eta lain disebut wali. Falastu adri manil wali, maka aing teu nyaho ceuk Imam Al-Ghazali mana gurungan wali aya kitu mah. Lamun aya wali anu bodoh aing mah teu nyaho berarti. Karena Imam Al-Ghazali mah ngageuskeun wali mah kudu pinter, wali mah kudu ngarti kana hukum-hukum Allah. Ibnu Athaillah dina hiji karangan kitabna Hikam dina sareng Hikam eta Ibnu Athaillah nyarioskeun bahwa wali eta salatna doang urang, zakatna doang urang, kalakuanna doang urang, zikirna doang urang sarua bae. Naon anu ngabedakeunna antara urang jeung manehna eta wali? Dina salatna lamun dohor 4 rakaat bae tolong dikurang. Untuk mentang-mentang aing mawali nek 2 rakaat bae salat dohor. Nek 1 rakaat bae aing kejawali henteu. 4 rakaat bae jadi mau teh sarua bae. Salat asarna 4 rakaat, salat maghribna 3 rakaat sarua kalakuanna doang urang. Anu ngan ngabedakeun antara urang jeung wali eta ngan ukur hate. Jadi hati anu ngabedakeun urang jeung para wali. Para wali. Para dulur sadaya hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Abdi kamari ngajanjikeun arek nyaritakeun tentang salat anu dicarioskeun ku
Syekh Haki An-Nazili dina kitab Khazinatul Asrar saur anjina anu lebih jelas eta salat sunnah teh dibagi-bagi Senin macananan, Salasa macananan sampai Kaminggu beda-beda macana tempo baik cek Haki An-Nazili dina kitab Ihya Ulumuddin. Maka penting ieu urang sakedik nyarioskeun tentang isi dina Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali juz anu kaawal halaman 234 dina bagian anu kadua nerangkeun salat dina 7 tempat, salat dina 7 waktu, salat dina 7 poe gitu. Dibagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar kamari urang nyarioskeun hadis dina anu disampaikan ku Rasulullah kana Abu Hurairah. Hadis anu kadua dina fadilah salat awabin. Salat awabin eta hiji salat antara maghrib jeung isya. Madhab Imam Syafi'i. Imam-imam anu sanes salat awabin eta aya anu nyarioskeun bahwa salat awabin eta nyaeta salat duha. Aya anu nyarioskeun bahwa salat awabin eta nyaeta salat sunnah antara maghrib jeung isya serta salat duha dina 2 waktu. Hiji anu satumbak dina jam 6:30, anu kaduana akhir dina waktu duha sampai waktu zawal. Perkiraan dina jam 11 salat awabin urang caritakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ieu dicaritakeun ku Abu Hurairah, diriwayatkeun ku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kenging tina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian anu kadua dina kitab ieu nyaritakeun dinten Minggu. Karena dinten Minggu eta hiji dinten anu pangheulana dijieun ku Allah. Jadi Allah pangheulana nyieun poe teu Jumat heulan tapi Minggu heulan. Ahad. Hadisnya Salasa, Rebo, Khamis, Jumat, Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu qala satuhune Nabi qala iku wis ngandika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandika ing lafaz man shalla yaumal ahadi arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitabi wa amana ar-rasulu marratan kataballahu lahu bi'adadi kulli nasraniyyi wa nasraniyatin hasanatu wa a'tahu Allahu sawaban nabiyyi wa katabalahu hijjatin wa kataba lahu hijjatan wa umratan wa kataba lahu bi kulli rak'atin alfa sholatin wa a'tahu Allahu fil jannati bi kulli harfin madinatan min miskin adfarin. Wallahu a'lam bi muradi wallahu a'lam wa nabi. Cek Rasul sing saha jalma anu salat dina poe Minggu. Salat dina poe Minggu 4 rakaat. Iraha waktuna poe Minggu. Ti jam sabaraha ka jam sabaraha ti poe Sabtu santosna asar sampai ka poe Minggu santosna asar. Eta ngaranna Minggu. Jadi asup waktu eta santosna asar geus ganti poe. Kuari tadi dohor poe Sabtu. Asarna dug asar azan.
eta geus asup minggu. Jadi kuari ieu malam minggu, poe minggu. Malam minggu. Salat eta hiji jalema dina poe minggu arba'a raka'atin 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab wa amana rasulu marratan. Rakaat anu kahiji, kadua, katilu, kaopat sarua bae babacaanna poe minggu mah. Setiap rakaat manehna maca surah Al-Fatihah sakali. Santosna maca surah Al-Fatihah, maca ayat amanah rasul teh. Dan oleh-oleh nanaon dipikeun ku Allah kana urang anu jalema salat dina poe minggu 4 rakaat, dina setiap rakaat anu maca surat Al-Fatihah jeung ayat amanah rasul. Kataballahu lahu bi'adadi kulli nasraniyyin wa nasraniyatin hasanati. Maka Allah nulis dina setiap bilangan ganjaran kana manehna kabagusan sajumlah bilangan bangsa Nasrani. Sabaraha eta bangsa Nasrani? Haji bangsa Nasrani eta di Arab kumaha? Waduh ngebadag. Bangsa Nasrani. Jutaan. Ada jutaan deh, miliar mungkin. Bangsa Nasrani aya sabaraha jelema di Nasrani? Semisal anu bangsa Nasrani maka eta pahala kabagusan urang eta sakitueun. Hiji eta. Kristen termasuk Nasrani. Wa a'tahu Allahu sawaba nabiyyin jeung urang dibere ku Allah ganjarana para nabi. Hiji dong nabi. Dibere ganjaran nabi, dibere ganjaran hiji nabi. Nabi anu mana? Nabi anu mamanos. Hiji teh loba ganjaran nabi. Urang sarua pahalana sarua ujung pahala nabi. Lamun urang ningali kana Nabiullah Ayub